Satu, dua, tiga, action. Sampurasun, tepat deui sareng Abi Ebi dina acara podcast ngarekes kahuripan. Dina dengan ayeuna simkuring kasumpingan salah sahiji tamu nyaeta Bapak Mahmud. Ajeuna Pak Mahmud anu menjabat sebagai ketua BUMDes. Pak Mahmud kumaha sehat Pak Mahmud? Alhamdulillah ya dina kawilujengan deui kadangan ieu saya bisa. Saya bisa nantinya kabar nanti ya. Alhamdulillah. Pami BUMDes teh naon Pak Mahmud? Upami BUMDes teh badan usaha milik desa pami dipanjangkeun mah. BUMDes teh. Mohon Oh, tapi di bawah naungan desa. bawah naungan desa SK kepala desa. SK kepala desa. Oh. Nah si BUMDes ieu teh membawahi naon we? Upami membawahi nama segala jenis usaha anu memang aya di wilayah desa eta. Ngamina ge badan usaha ya tangtosna badan usaha ieu anu memfasilitasi usaha-usaha anu aya di desa eta. Ya salah sawiosna usaha kuliner, pengrajin, kerajinan tangan, usaha kreatif masyarakat lah dina inti nama. Dengan ku BUMDes ieu teh difasilitasi naon-naon wae anu diperlukeun ku anjeunna. Aku para pelaku usaha salah sawiosna pagita dina segi promosi, marketingna, terus oge kemasan dan lain sebagainya anu memang biasa dibantos ku BUMDes gitu. Jadi itu nama BUMDes teh peranana kanggo ngangkat ekonomi oge nya. Terus dan tadi itu salah sahiji hasil produk tina mitra BUMDes nya Pak Mahmud nya. Mohon. Itu minuman wae Pak Mahmud. Iya minuman anu diproduksi ku salah sawios mitra BUMDes anu namina Pak Sumur, Pakar Susu Murni. Oh, Pakar Susu Murni. Mohon Pakar Susu Murni anu mana Pakar Susu Murni ya tidak susu murni mungkul. Ya. Teu susu murni mungkul anu diproduksi di antawisna aya aneka kopi oge, terus oge aneka tuangeun, jajanan-jajanan, aya jajanan tradisional oge, jajanan masa kini, jajanan milenial. Jadi Pak Sumur teh konsep nama kedai. Konsep nama kedai we, Kedai. warung Gitu. Tapi namina Pak Sumur, Pak Sumur, Pakar Pakar Susu Murni. Susu Murni. Betos pakar lah itu ngeunaan susu murni mana? Mudah-mudahan hari namina nami mah ada doa gitu nya sepuh oge nami teh doa mudah-mudahan teh sajengan pakar teh mung teu sekedar susu murni mungkul tapi kana sagala rupina tuh. Oh jadi mudah-mudahan kunami ieu teh visina berjalan gitu ya sesuai dengan nama nama kedaina nya. Kedah. Pakar Susu Murni. Ya bade ngabahas ngeunaan budaya. Dinten aya salah sahiji wadah namina teh Kamandaka. Mohon. Kamandaka ieu teh wadah para pelaku seni dan budaya. Nah, dari sisi pandangan Pak Mahmud sebagai BUMDes, pasti teh aya ngeunaan hubunganna mengenai wadah organisasi ieu teh, Pak. Kamandaka kalasan simkuring oge sababaraha kali nyempingan pangulemna ti Kamandaka ya, anu ku ketuana Kang Gagan. Nah, terus tadi disebutkan oge bahwa Kamandaka itu mangrupikeun wadah para pelaku seni ya memang leres pisan bahkan kapungkur saat emut simkuring Kang ketuana Kang Gagan eta juara kaligrafi. Oh, Kang Gagan teh. Juara kaligrafi waktu abdi jantan remaja masjid. Berarti beberapa tahun ke belakang ya. Tahun 80-an. 80-an. Jadi dinyake terus katawis gitu benih-benih piseninana. Nah, kituna panginten ieu pilihan anu tepat saur simkuring menempatkeun Kang Gagan sebagai ketua. Bahkan saterang simkuring di Kamandaka ieu sanes mengungkul seni nanti sanes sarupi gitu aya seni jaipongna terus oge
pencak silat, seni kawi, sang sajabina seueur lah. Bahkan ditambah acara-acara budaya acara-acara budaya, bahkan simkuring kantos gaduh binaan grup calung di Kampung Kampung teh. Grup calung diulam ku kamandaka teh dina acara milang kalana kamandaka antos tampil anniversary bahasa ya, Jawa. ya alhamdulillah upami ditaros pemandangan ditaros pandangan perkawis kamandaka ieu ya simkuring selaku warga, bicara selaku warga anu aya bisa budeureun kamandaka ieu tantosna ngaraos reueus sareng bangga pisan oge priyogi didukung margi naon margi anu namina wadah atau napi anu ngalestarikeun budaya ieu teh ya makin jarang Ya, semakin terkikis. iya makin jarang kalau begitu nah ku ayana kamandaka ieu tantosna hiji kesempatan kanggo urang lebih ngawanohkeun langkung ngawanohkeun ka generasi muda anu mana tos mulai hilang ayeuna mah kitu tos mulai ngapopohokeun karena budaya-budayana nyalira gitu. Berarti dimulai generasi ayeuna mah tos jarang mereka karena permainan dulu tuh. Ya justru budaya gitu. Ayeuna kan lebih cenderung resepna kanu praktis. Ya, betul. Nah, praktis bahkan perbedaannya sangat luar biasa gitu. Kapungkur mah waktu zaman simkuring usepuh teh dicarek teh ulah ulin wae ari ayeuna mah dicarek usepuh teh gerak ulin ulah di imah wae Dibalik. nah eta jadi memang kanggo simkuring pribadi saya sangat mendukung dengan adanya kamandaka ieu kitunya margi ya simkuring nyalira anu ngakukeun diri orang Sunda anu mana budaya Sunda ieu teh sangat luar biasa. Budaya Sunda teh baik tinu akhlakna, sopan santun gitu ya, sopan santun ka sepuhna. Itu luar biasa, sangat jarang di naon namina teh aya budaya nu sapertos budaya Sunda ieu. Bahkan hormat kanu langkung sepuh kanggo sasama kanggo sahanapeun itu aya tahapanana gitu Biasa disamaratakan. itu biasa disamaratakeun ya sanes membeda-bedakan tapi hiji tawis penghargaan ka kanu sanesna tata cara urang ngahormatkan saluhureun ka sasama ka sahanapeun gitu. Dan masuk dalam salah satu budayanya lebetnya budaya katerang simkuring mah eta mangarupikeun budaya anu kudu dilestarikeun. Margi tina sopan santun wae ya bujang-bujang karena budaya kaulinan terus budaya adat istiadatna gitu. Karena sopan santun lagi geus mulai luntur. Ya sok we ayeuna di mana urang lebaran ieu nya lebaran murang kali anu sumping ka urang nganjangan gitu nu ditaroskeun teh lain kabar di tanapi mang tanapi uwa kumaha kabarna lain begitu datang teh nu ditanyakeun teh bi mang di mana colokan kayak gitu kan gitu di mana colokan ya colokan istri colokan naon sih teh maneh mah lain nanyakeun kabar naon hal-hal seperti gitulah anu memang kudu dibudayakeun jadi nggak capluknya itu. Dan pamijaman ayeuna mah memang teknologi membuat praktisnya gak ada makan praktis tapi pami mudah karena keharmonisan mah harmonis kena zaman balik tuh jelas. Badai tepang sesah badai ya sesah gitu kan ayeuna mah praktis ketika ada ngabujeng kemana-mana gitu ka kuping gitu kabar teh kumaha gitu. Mudah-mudahan jantan si kemana ka ieu teh
tiasa nu tadi saur Pak Mahmud janten hiji wadah penyalur teras kanggo menjaga ke ini ke keutuhan budaya gitu. Selesai di kegiatan anu paling berkesan salami ngiring ka Kamandaka kegiatan non Pak Mahmud. Anu paling berkesan data aya anu teu berkesan Sadaya anu berkesan. berkesan gitu. Nah, setiap ulama anu katampi ku simkuring tegasna di Kamandaka ya selalu berkesan gitu, selalu berkesan karena memang dari tahun ke tahun terus oge acara ke acara selalu tiasa nampilkeun nuansa anu benten sareng nyesuaikeun tema gitu. Nyesuaikeun tema anu baris dipintonkeun. Terus ditambah lagi panginten ku ayana acara di Kamandaka teh sakedik ngulas masa lalunya menuju masa-masa dulu sareng sepuh gitu kan kumargi ku zaman ayeuna mah jarang pisan acara-acara budaya teh. Janten pami ku Kamandaka setiap aya acara teh sahenteuna urang teh kabugah deui acara-acara anu tipayun anu kantos aya teh kitu nya. Janten setiap acara teh eta alasanna meureun salah sahijina anu dimana setiap kehadiran acara Kamandaka teh berkesan mata pami ditaros mana paling berkesan teh memang sadaya berkesan. Pangetan pami ninggal dina Kamandaka menurut Pak Mahmud sebagai ketua BUMDes aya harapan naon Pak kanggo collab gitu ya kerjasama program gitu. Seueur aya harapan mah gitu. Seueur harapan mah ya. Salah sagios program di BUMDes adalah usaha pariwisata. Aya usaha pariwisata. Sementara kan kauninga kurang sadaya untuk wisata budaya itu sangat jarang. Gitu, sangat jarang. Kebanyakan ada, jadi ya. wisata teh ke tempat hiburan, Iya. taman. Terus wisata-wisata itu kan anu katinganan nuansa-nuansa Eropa. Ya betul. Nuansa-nuansa anu memang kumahanya modern lah pamit disebut. Sementara untuk wisata-wisata tradisional itu sangat kurang. Pamit di daerah Desa Gudang Kameripan ge. Seseueur nama nuansa Eropa nya Pak. Nuansa Eropa. Tempat-tempat wisata. Ya, tempat-tempat nuansa Eropa. Sing urang teh gaduh rencana kanggo wisata budaya ieu di antawisna hoyong ngajak kerjasama sareng Kamandaka dina perkawis wisata budaya. Wisata budaya tentang kapayuna kalaresan di setiap hari Ahad dinten Ahad teh di BUMDes Nyalira tempatnya di lapangan bola Sinape. Di lapangan bola Sinape eta aya program anu namina awal-awal namina teh Sinape Sunday. Oh, tipayun Ya, mah. tapi lamun Sinape Sunday sinten kesana urang jiga anu teu boga bahasa sorangan gitu. Teraskeun deui. Teraskeun. Tadi teh acara teh naon namina teh? Minggu rame anu kawitna Sinape Sunday gitu. Kumargi eta mah bahasa deungeun. hijina bahasa deungeun, kaduana urang oge pan ngagaduhan program ngalestarikeun budaya. Ngalestarikeun budaya kituna anu urang ganti. Urang ganti ku Minggu nyaose. Minggu rame. Pami nyaose mulai naon nya Pak nya? Minggu rame di Sinape. Minggu rame di Sinape. Ya, itu. Cirang konsepna siga kumaha eta? Ya konsep nama pasar kaget. Hmm. Konsepnya masih pasar kaget. Oge di pasar kaget eta teh aya oge senam. Gitu tah. Senamung aya nama masih senam aerobik, ya, senam aerobik. Nah, kapayuna sing kuring ngagaduhan program aya senam tradisional gitu. Senam tradisional. Program Bade rencana dilibatkeun collab sareng Kamandaka. Oke, Kamandaka anu ngadamel ieu. Anu ngadamel aya urang ngadamel senam tradisional ieu. Senam tradisional anu laguna memang lagu-lagu Sunda gitu. Anu
biasanya aerobik mah kan ngangge lagu-laguna lagu barat duces ngebeat teh gini kan. Duces Berarti semua aya senam. Pami misalkan ku kamanda kama ieu karakteristik teh bakal aya senam santai Cianjuran nah itu biasa wae eta jadi dengan gerakan tenang teh. gitu atau dileut-leut ya Oh iya, ieu teh salah sahiji produk hasil ti Mitra Bumdes. Mitra Bumdes. Tadi teh Pak Sumur, pakar susu murni. Ieu teh minuman lemon tea nya, Pak. sanes lemon tea pokoknya eta lemon Iya, tea tea. nu abdi mah orange juice Oh, orange juice. Pami cobian lah, Pak. mangga Segar gitu lemon. Pami hoyong minuman orange juice sareng lemon tea, enggal-enggal sumping ka Pak Sumur. Lokasi nama ada di Bumdes kan ya, Pak? di Bumdes di Sinape Sinape, Lapang Sinape. Bukana Bukan nanti di tamu 2 lebih ke tamu 10 ini. tiap hari ya. Upami teh PPKM eta Oh, oge gitu. Jadi sesuai aturan sesuai pemerintah. aturan. Upami Bumdes sareng kamanda-kamanda memang keluarganya. Bahkan sing gorengnya tidak bisa tetiasa ngahenteu-henteu bahwa ya Bumdes ieu ageungna sareng kamandaka, sareng keluarga kamandaka. Bumdes sepisan inspirasi anu digagas ku kamandaka. Oh, jadi salah sahiji bisa biasa disebut public figure Iya, komandan. biasa. Dan bahkan ya sing kuring oge senantiasa pangitan maparinan pemahaman kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Desa Gudang Uripan bahwa di Desa Gudang Uripan teh aya hiji wadah. Aya hiji wadah anu ngawadahan bidang kesenian gitu. Bahkan di Kamandaka eta ya teu seni ngumpul oge aya taman baca. Terus oge aya kursus-kursus pengentunnya seperti aya kursus bahasa. Bahkan sing kuring Jadi pendidikan aja. Nah, pendidikan aya. Selain hiburan, pendidikan aja. Gitu. Jadi pemi Bumdes mah sebetulnya sangat mendukung program-program anu bade direalisasikan ku kamandakan. Salah sahijina teh nya pami ti ide Bapak mah nyaeta Minggu Rame teh Ya, nu Minggu aya Rame. senam tradisional. Siga teh pami terrealisasi mung hiji-hiji na siga teh nembe eta sih. Pami sapa sing kuring mah ya nembe di dieu Nembe tapi di ya dieu. saanu apa kumagi panginten simpulna kurung batok ya. Kurung batok gitu. Kurung batok jarang nganjang ka lemur sejen ya mah. Duka oge kita gitu. Dan janten ikonnya Ya, bayana program eta senam tradisional berarti senam tradisional. tradisional. Biasa janten contoh kanggo para bumdes-bumdes usahana ya sebenarnya. Jangan senam tradisional iya bang itu kita disesuaikan oke gerakanana gitu gerakan Ku ahlina tanpa sebenarnya. ku ahlina nah gerakan macul gerakan yang layangan buat biasa wae gitu lah Atau di padu padan sareng silat. nya sama Biasa silat wae. gitu semacam seperti itu tuh. Dugi oke karena penghujung acara podcast ngarekes kahuripan sarang Bapak Mahmud ti Bumdes. Bumdes Padahal Kahuripan Jaya Kahuripan Jaya. Bumdes Kahuripan Kahuripan Jaya Desa Jaya. Gudang Kahuripan Desa Gudang Kahuripan. Tadi tos ngulas ngeunaan Kamandaka salah sahiji wadah pelaku seni sareng budaya. Bumdes badan usaha milik desa anu di mana visina kanggo ngaronjakeun ekonomi di wilayah setempat. Hatur nuhun Pak Mahmud, sami-sami Baktosna. sami-sami Mugia urang tiasa tepang deui sehat salawasna. Sakitu nu kapiatur sampurasun.